nyampaikan syariat. Allahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Gusti Allah maha uninga kana pagawean nuku anjeun dilahirkeun jeung nuku anjeun disumput-sumput ke kanyahoan babalesna fayujazikum bih. Allah bakal ngabales nu bagus dibales surga, nu goreng dibales neraka. Kitulah janji Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggal hati-hati urang. Dituluykeun kul bejakeun ku anjeun Muhammad la yastabil khabith wa thayyib. Ta'akur khabith jeung thayyib. Naon khabith di tafsiran al-haram, naon thayyib di tafsiran al-halal. Majaz berarti. Subihal haram bil khabith bijami'in nufur atawa bijamil gitu bijamin nufur fikulin sarupakeun haram kana khabis. Khabis masalah mereget najis, lain haram. Haram disarupakeun kana khabis tina pada ijid embung kegeuleuh. Kemudian naik thayyib teh halal teh disarupakeun kana thayyib. Subhal halal bil thayyib bijamil halawa fi kullin. Kitu ceuk ahli bayan. Dukiral musyabah bi wajibal musyabah la sabil isyarat tasatah. Kitulah jadi bahasana luar biasa. Gusti Allah nyampaikeun cukup dengan dua bahasa khabis jeung thayyib, tapi ternyata ambalaya di kehidupan urang. Teu akur khabis jeung thayyib, najis jeung suci teu akur, haram jeung halal teu akur, bagus jeung goreng teu akur. Bagus jurusan sorga, goreng jurusan neraka. Thayyib jurusan sorga, khabis jurusan neraka. Lamun kamari kurang geus dijelaskeun aya khabis jismani, aya khabis ruhani. Khabis jismani mah khabis anu kadeuleu ku mata. Haram kadeuleu ku mata minuman teh bangsa najis. Tapi ieu ya khabis ruhani. Teu kadeuleu ku mata ieu, kadeuleuna ngan saukur ku mata batin doang. Geus lamun urang deuleu ku mata batin, panggoreng-gorengna khabis ruhani bodoh. Lantaran ku bodoh ambalaya jelema mah. Ku bodoh mah jelema teh bakalna hayang seuri ku bodoh mah. Jelema balik munggah haji bodoh tapi ka Mekahna. Bodoh ka Mekahna. Dedang ka dieu teh mulai ka lembur ka masjid. Nu nanya, "Mang, ke masjid?" Teu nembalan. "Mang, dek ka masjid?" Teu nembalan. Di jero hatena goblok si aing mahal-mahal ke Mekah disebut mamang bae haji ke. Aduh, cek nu nanya teh ku bayu teh. Torek apa naon barang tasi Mekah teh. "Mang Haji, dek ka masjid?" Oh, kudu haji nyebut. Ya, kaing mahal ke Mekah Gusti teh sebut haji. Bodoh bakos gitu tah. Beres. Menang bae setengah bulan, nyana nonton main bola. Pak Haji, dek mau ka lapangan. Cicing bae. Pak Haji, dek ka lapangan. Cicing bae. Goblok sia ka lapangan haji-haji mamang gitu. "Mang, dek ka lapangan." Heuh, cek cenah. Udah di bawah hajina atuh. Tuh, jadi kos kitu nu bodoh mah tah. Ai waktu ngariung ka masjid ngaji hayang haji. Weuh, manis sumingrah. Bangsa ai kos kitu mah bah, tah lamun keur ngabonceng si Mbak ulah disebut haji. Ulah moal nembalan nya.
Ji mbak di mana eta moal nembalan kajen moal nembalan leh aing mah lain haji keur kieu mah jadi aya musim-musimna usim itu bodoh itu hese jelema bodoh mah kos kiai bodoh aya usim-musimna tuh usim atut gatut kiai bodoh tuh kana kos kitu ngaran hobis di jero hatena teh hobis deleukeun hobis ruhani mah leuwih bahaya tibatan hobis jasmani mun kamari urang nyaritakeun awak urang katempelan ku najis bisa dikumbah beres baju urang katempelan ku tai kumbah beres baju urang katenteban ku bangsa minuman kumbah beres tapi hobis ruhani mantak di dieuna diteruskeun ge la yastawil khabis wa thayyib walau a'jabaka kasratul khabis khususna ka Kangjeng Nabi Muhammad sampaikeun teu akur kitu khabis jeung thayyib teh walau a'jabaka sanajan ngaherankeun ngahebatkeun ngagetkeun ngabitakeun ka anjeun khususna Muhammad umumna ka umatna kasratul khabis lobana khabis hartina kauntungan hobis nu bakal kadeuleu ku hobis bakal kadeuleu ku ruhani kadeuleu ku jisim loba jasa kauntunganana padahal ceuk ruhani mah eta teh ngabahayakeun kos kredit urang kos deposito kuari eta nenden duit di bank boga urang lamun 1 juta berarti 10% atau keur 1% bae kersa persen 1 juta sabulan 1% berarti sabarata menang na sabarata orang nenden duit 1 juta sabulan dibere 1% berarti tina 1% 1 juta teh 1% sabarata ngabarohong gitu nyaho sia jadi 10.000 sabulan lagi mun satahun berarti sabarata 120.000 eta 1 juta mun urang nenden 10 juta mun urang nenden 100 juta teteh kabita amat demandak loba jasa jelema maning ditenden bae di bank cukup ngadahar taina ge kuari ge di dieu kula nyaho jasa ye anu nenden duit di bank nu dicekelan ditenden bae duitna di bank taina doang dicokotan bae aya urang Jati aya 2 nyaho urang Cikupa aya 2 beneran kok lain lalagan nyaho jasa bae pokona mah nyana boga duit di bank malah pegawai bank tadi nage tundun kunyana dicokotan we taina ya Allah kali kakula sesalaman sok merena mah 5.000 tapi nangado akula nangado aing teh hayang dibere ku sia engke mah ngulah sia mere ka aing mah teu hayang teu kudu dibere ku sia aing mah duit kos kitu mah teu hayang jejedis najis engke mah disoekeun di hareupeunana aing mah beneran lain lalagaan lamun disoekeun ulah kasinggung sia nya ulah mere geus ka aing mah kos kitu mah ulah cak aing ulah awas ya ta urang Cikupa ulah ta duaan ta urang Jati ulah beneran aing mah lalaian leuy seuri sia goblok meureun aing nyaho jasa ngan aing izin bae ka nyana ngahargaan ulah mere ge teluk gede 5.000 aing mah teu hayang lain lalagaan ulah mere sia ngaji bae geus di dieu ngaji bae geus teh dipake geus sabodo sia geus ngaji sorban mah gede teh jelema puisan saeutik emang aing teh nyaho jasa masyaallah nyaho jasa di Tangerang aya wajar apa bener bae emang bener aing embung jasa heran hate teh embung teh lain lalagan ndek naon deui itu ndek naon deui ieu ndek naon deui mah kieu atuh sia nyoba ka imah aing kue loba di main ayo ndek naon deui sia ayo kendaraan aing boga lo jore-jore ge ayo duit atuh loba ge sarua bae ngan dileungeun batur bae heulanan teu kudu aing ulah jelema nu kos kada itu ulah mere ka hiji nu boga hutang ulah mere ka aing nomor gaduhan nu nyimpen duit di bank haram tekadkeun ku aing haram los jang sia bae jang anak incu sia los ka ditu sakalian ngerebek sia sakeluarga ka ditu beneran sia lain seserian goblok ajar lalagan aing bajar teh nyaho jas
aya awewe deui ngajual tan umroh jeung keluargana urang maning teuneun bae di bang urang cokotan taina bae cek nyana kembangna cek nyana bungana cukup ieu cek anakna teh mama sok ngaji ka Cirongo keuman teu meunang lah tuh kieu teh nyahoan ieu aing nyaho tak kuari teh nyanana aya kuari aing nyaho tah beusi pajar teh nyaho tak usia tah awas tah aing beusi pajar teh nyaho jasa tah aing sabar ieu tetep menang gusurana leutik ngan 265 juta pancena kiai nyaho pokona nyaho bae aing mah musyawarah jalan jeung keluarga geus kuari diteundeun lah cenah kieu mah teu nyahoan ieu ulah loba omong kuari tah kadenge ku cilisi aing nyaho tah tayang aing mah ka duit kos tayang sama sekali aing diberean duit kitu anak aing bahaya kitu bisaen salat naon bong aing mah pokona mah teu hayang we engke sia paeh rasakeun ku sia ya Allah khabis ji cenah ieu bungah jasa bagus jasa urang teu kudu gawe diteundeun di bank duitna ngocor walau ajabaka kasratul khabis sanajan ngabitakeun lobana khabis cek mata zohir mah untungna gede tapi cek mata batin mah sia moal boga saada bahaya sia paeh dibeulem sia dipanggang deuleu ku sia tukang sate ngerecek teh sate tatawak sia teh bakal disate kos kitu deuleu sia ka tukang sate meuli emang aing mah cicingna ge di tukang sate cek dina ngajina ge bari ngaji bari deuleu ku sia tah sate ulah dibeli di dahar bayangkeun diri sia be eta sate dibulak-balik ngerecek amat seungit ka ambeuna berduit sate izin lain kitu tolol awak sia aing di akhirat meureun ngadahal bunga bank bae aju kreditan meureun aing bakal dipanggang ngerecek model kos kitu rasakeun memeh engke beuleum heula curug sia tah kana seuneu beuleum curug lah cenah kieu uci mah kos kitu jah dari kiai aing di lembur aing yang ngredit bareng sia jeung kiai ka ditu satiiran satiir sia jeung kiai eta lah jajan cek nyana ge boga dalil leg-leg dalil kunyana bikeun ka sia leg-legan dalil Masya Allah ku bangkawarah ting teh si otak kiai tolol jasa kalau ke sia ieu mah lain ka kiai bareng jeung kiaina ya Allah ieu tah la yastawil khabis wa thayyib walau a'jabaka kasadul khabis ngeunah mah kurang meuli motor DP nangan 500.000 aju sabulanna sabaraha kana ngomong atuh sia tergantung meureun kumaha panjang jeung pendekna bae anu 300 anu 500 nya tuh kan eta teh ngeunaheun jasa 500 karituna 300 anu 500 eta kabita jasa aju karituna boga motor cek zahir mah walau a'jabaka kasatul khabis sanajan ngabitakeun ka anjeun lobana khabis tapi cek ruhani bahaya gede jas wayahna bersihan naudzubillah min dzalik atuh umur mun urang minggu hareup maot misalnya dipanjangkeun bae heula minggu hareup atau bulan hareup ieu hutang kredit dan lain jihad hutang na jihad haram mu deposito teh dan lain sebagainya Masya Allah nu mantak cak di dieu ge fattakullah sing sieun maneh ka Allah remban kade tinggalkan khabis ya ulil albab nu barogah hate nu sampurna tapi bahasana ge ya ulil albab bagi jelema nu ninggalkeun kredit bagi jelema nu ninggalkeun bunga bank bagi jelema nu ninggalkeun haram-haram ieu adalah jelema ulil albab ngabogaan otak anu sampurna lamun jelema ngridit walaupun kiai berarti teu boga otak anu sampurna bahasana ge ya ulil albab masyaallah lamun aya jelema ngredit teu boga otak teh cak Allah sanajan pinter di bidang ekonomi nya teu boga otak sanajan ada boga bintang tinggal bintang leg-leg ku sia bintang teu boga otak lain cak urang lain cak manusia cak Allah sia otak teh digunakeun ka aing teu boga otak sia lain ulil albab sama nu kos kitu ulil albab mah ijid cak kumaha ijidna kana najis
urang najis teh hayang tai teh hayang eta teh watak anu sampurna lamun aya jelema harapan ku najis embungan sampurna watakna berarti nah ketika berhadapan jeung khabis ruhani embungan ulil albab sampurna teh kunaon aya kana najis mah nyana merangkad giliran kana najis anu kos karar itu bagian rohani teu aya merangkad teu boga albab teh nu kos kitu ngaran jelema bodoh bae cak Allah bodoh tah ku ari mah urang mah ulah sa Indonesia heulanan komo sadunia mah Satangerang bae heulanan Satangerang ya ulah loba teuing sapasar Kemis bae asana jelema lobaan nu lain ulil albab dibandingkeun ulil albab bisa kahitung ku jari ku ari jelema nu teu boga TV bisa kahitung ku jari jelema nu teu boga HP atau kajen boga mah nu ngagunakeunana bener bae heula bisa dihitung ku jari ku ali jelema nu teu ngeridit bapana ngeridit pamajikanna ngeridit anakna ngeridit kabeh mana albabna ulah Satangerang sapasar Kemis ulah sapasar Kemis lah sadesa pasar Kemis bae ai cilok mah teu pasar Kemis bae lanan masyaallah manda kadena ge la'allakum tuflihun manawa harapan anjeun bahagia lantaran anjeun jadi ulil albab bisa sieun ka Gusti Allah dengan cara ninggalkeun khabith gitulah lamun thayyib mah ieu secara jismani nu bagus-bagus nu halal-halal secara ruhani taat ka Gusti Allah ma'rifatullah wa rasulih eta adalah thayyib lamun jelema geus mengenal Allah bakal beda rarasaanana bakal beda dedeleuanana bakal beda segala rupana hirup teh nikmat jasa keur lempang asa jeung Allah keur diuk asa jeung Allah asa dibimbing bae ku Gusti Allah lempang sia diuk sia salat sia asa dibimbing ku Allah berangkat imah ngaji sia diuk sia dijuru nundutan sia dibimbing ku syaitonir rajim teh mah di jero hati urang teh aya dua wakil cek Imam Ghazali teh mah dina Minhajul Abidin aya dua hiji malaikat hiji setan dua di hati urang teh numpakan hati urang teh dua hiji malaikat nomor kedua setan kapoe minggu teh da subuh cek malaikat teh cek malaikat ngaji ka jerongok ngaji cek setan ulah cek malaikat ngaji urang menang setan hidup nomor satu nomor dua menang aing cek malaikat geus ngaji eleh teh setan eleh eta teh eleh datang ka dieu ka ngajina teh cicingna ulah di majelis ulah di majelis cek malaikat di majelis bae aman ulah hese ngarokok hese di majelis mah ulah lah mending di luar bae berantem tah ajakan antara malaikat jeung setan jana diukna di luar menang aing cek setan cek malaikat geus kajen tapi ku aing diamankeun cenah di luar ge tetep bae cek aya we tukang kopi ka dia cek setan tuh aing nu menang dia ya teu bisa tapak keur ngaji acan atuh keur ngaji mah tapak bae mah tak kunaon dia moal kebel kadanan tapak di luhur gunung mah keur ngaji bae heula tapak moal dahar aing keur ngaji mah moal minum aing keur ngaji moal ngerokok aing keur ngaji mah moal ngopi aing keur ngaji mah tapak sajero ngaji bae geus teu mampu goblok meureun atuh komo tapak ka luhur gunung teu kumaha jadi walina meureunana malah maneuleun tempatna ge di mana ya nu strategi cek cenah teh waduh strategi aju ngobrolnya nelimaan saingan jeung kiai ngan nya mah teu make sapeker bae di ditu asana minggu hareup moal sapeker jana eta ajakan setan ieu keur carita ajakan setan cak di luar sial singgung aing ieu keur carita ajakan setan ngaji mah ngaji tah gitu tapi tetap sanajan di luar ge teh aing mah di luar ge selendaran di jero teh semahi jadi aing mah di luar ngopi moal aing ngarokok moal cak babaturan emang pelit ieu teh mah beresna aduh Gusti Allah lagu Taib teh ma'rifatullah taat ka Gusti Allah taib teh indallah secara ruhani
lantaran makrifat ka Allah mamampan moal kadeleuna tina naon sinar ilahi nu muncar dina wajahna, sinar ilahi nu muncar dina pagaweanana, sinar ilahi nu muncar dina dedengeanana, sinar ilahi nu muncar dina dedeleuanana. Bisa berbeda nyana jeung nu sejen sanajan diukna bareng lempangna bareng lantaran nyana mah aya ma'rifatullah aya thayyiban beda wari kieu jelema nu hatena aya thayyib ruhanian jeung jelema anu eueuh thayyib ruhanian lempang bareng make samping akur, make baju akur, make kopiah akur, kadang make sorban akur, lempangna bareng di jalan. Jol bae aya Mbak Lampung. Susuna rada muka setik. Dadana putih mentol susuna. Insyaallah make calana rada ketat setik ngagitek. Ya Allah ya Rabbi Gusti. Cak anu boga thayyib ruhani mah masyaallah Gusti ngadamel hamba bagus komo Gustina kareret saeutik ngan Gusti teu ngeumeunangkeun we abdi haju neuleukeun terus tungkul aya thayyib ruhanian teh lamun anu saurang deui sarua kopehna mah jeung sorbanna malah mahal anu nya weh mantep amat ya weh urang mana itu. Waduh. Nanya deh kade, woi, orang mana eta? Atuh siapa bae aing mah henteu. Lain gitu coba orang tanya, "Mbak, dari mana, Mbak?" Eta thayyibna eueuhan. Nu aya hobis. Lempangna bareng, kopiahna akur, bajuna akur, sorbanna mahalan nu nyana malah. Lantaran nyana mah sorbanna Kashmiri, padahal mah Kashmir mah keur dibom. Tapi beda aya thayyiban mah di jero hatena atuh paling sakitu doang tafakur Gusti ngadamel hamba ku bagus-bagus deui teu akur jeung nu di imah Gusti di imah mah irungna kurang mancung jeung rada hideung lain teh sebenarnya mah leteng we nu sebenarnya mah tafakur tah kos kita ya thayyiban Gusti sarua bae jerona mah teh kitu kan balikeun we cara Sayyidina Ali da akur bae jerona mah kitu sakumaha kamari bae Abu Nawas apem nu beureum hideung akur bae je rasana mah tah nu kamari teu ngaji mah keur haol teu nyahoeun nya bab apem tuh tapi lamun eueuh thayyiban di jerona terus bae teu kicep-kicep idelekeun masyaallah mah masyaallah wah aja bah ya Allah ya nomor HP-na sebaranya tuh eta teh gara-gara eueuh thayyiban eta mah rahasia Allah ketika teh make sorban bareng make baju akur sarua akur diuk bareng jol we aya tim sukses datang ka dinya mawayana baiknya kunaon gitu pilih nomor hiji berapa 20 detik teh itu 20 mah berapa aduh tawar eta Ustaz 50 guys ya masalah guys beres 50 eta teh jeung Supermi 2 eueuh thayyiban tapi cek anu saurang deui padahal mah nu saurang mah masantren teh kebel ngan 2 bulan iskeula lah 50 mah kecuali 100 tarolol kabeh tapi lamun aya thayyib ruhanian malah ente kula mah urusan milih mah kumaha kula bae demokrasi ya urusan kos kitu ke hanas dicokot tapi hanas kula ke di akhirat teh ayaan thayyib ruhanian jadi kadeuleu ku urang setiap langkah-langkah urang setiap langkah-langkah manusia kadeuleu aya thayyib ruhanian apa eueuh datang ka mana ma'rifatullahna datang ke mana sieun ka Allahna datang ke mana cinta ka Allahna bakal kadeuleu dina gerakna Allahna moal kadeuleu tapi sipatanna mah kadeuleu ku urang tapi asma'na mah kadeuleu ku urang aizat Gusti Allah nama moal kadeuleu la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar moal kadeuleu zat Allah nama tapi dina af'alna Allah tajalli dina af'alna dina afal hambana Allah tajalli dina sifat anu nganci ka hambana bakal kadeuleu teh sifatan Gusti Allah di hiji jelema bakal kadeuleu sifatan Gusti Allah di hiji jelema bakal kadeuleu asma Allah di hiji jelema geus
kurang didelekeun we kiai ge teu saleretan doang lain kiai Allah kajahoan jasa kanyahoan wani sumpah kajen kukumaha ge ti mana kanyahoanna tina langkah-langkah sebab dina langkah eta aya asma jeung sifat Allah kaharti asma jeung sifat bakal kaharti zat Allah panjang geus dongeng ka ditu mah ngan saleretan lain kiai Allah lain ulama ul akhirat ikeur carita ulama kitu kene pamarentah lain pamarentah akhirat ieu mah pamarentah bajingan ieu mah kadeuleu dina langkah-langkah sebab didinya ditajalikeun tah eta teh thayyibna ruhani katempo kulantaran jelema lamun seungit resep ruhani ge lamun kanu seungit resep ngan ruhani moal bisa nebak lamun teu seungit deui ruhani nu seungit bakal bisa nebak kana ruhani nu seungit deui kitulah ruhani mah nyambung jeung ruhani deui urang bae kenalan jeung Sarwiti di Cikupa sanggeus da kenalan rada dikenyat digan saeutik muantah datang ka ibah kieu eta teh naon ruhani nyambung orang Sarwiti lagi ke ruhani Sarwiti jeung kieu keur nyambung eta keur masalah khobisan tamah tapi kan nyambung nu thayyib ge sarua bae ieu ahli Allah bakal nyambung bae sebab kaambe ruhani ieu ngambe ka ruhani nu itu mantep ke skalana deket jeung jauhna bakal ngambe bae ruhani ahli Allah jeung ahli Allah de nyambung bae la yariful wali illal wali nah ieu mah keur carita fattaqullah kudu sarieun maraneh kabeh ka Allah tinggalkeun atuh hobis teh latar belakang ninggalkeun hobis teh kudu sieun ka Allah ulah sieun ka manusia ya jelema teu maling tapi sieun ka polisi eta mah lain fattaqullah lain ulil albab blod tah mah dideulean bae gunyana jeung baturna pan tadi cokot polisi ulah waka ke polisi eueuh cokot eta pantauan eta mah lain sieun ka Allah mantap cak deui ge fattaqullah fi tarkihi sieun ka Allah dina ninggalkeun ulah sieun ka manusia aya kiai disogok moal aing mah tuh hayang aing mah kulantaran aya masyarakat di dinya lain ka Allah berarti masyarakat ge bae cicing oh itu kula mau malu sari sogok-sogok itu ceknya nanti lantaran aya masyarakat mergitu masyarakat na indit abdi mah bade pamit bae mangga tuh mana tadi sogokan gede tah lain fattaqullah mantak ka Allah mah dek berang dek penting dek aya jelema dek eueuh stabil bae Allah hiji nu dipake ka sieun jeung pake ka cinta hiji Allah mantep teh di mana teh jeung saha hiji we Allah dibimbing ke bakal ku Gusti Allah lamun geus boga perasaan dibimbing ku Gusti Allah eueuh nu dideuleu sasaha hiji we Allah antaran sieun ka nyana ge bakal modar ieu geus hiji Allah mantep keur ngaji mah bener ska Allah bae geus pokona balik bae ka ieu mah aya we tim sukses Allah leungit malah ditunda Allah tunda lah sagedengnya udah dek anu nyogok kayak dicokot deh lohnya Gusti Allah ya sejasa ya ulil albab la'allakum tuflihun dengan harapan bahagia fid dunya wal akhirah ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum ya ayyuhalladzina amanu eling-eling jelema nu ariman la tasalu anasya ulah nararanya maraneh kabeh tina berbagai perkara nu intub dalamun dilahirkeun dijelaskeun tudar lakum karajen kabeh eta perkara tasukum bakal ngagorengkeun bakal ngarewaskeun bakal ngaijidkeun karajen kabeh lantaran dina eta perkara teh aya kamasyakatan aya kabeuratan. Ieu mah kieu Kangjeng Nabi pidato ceramah khutbah cek Kangjeng Nabi saluni sok geranaranya maraneh kabeh ka kaula. Wallah demi Allah idza sa'altum di mana arajeun naranya
Kakaula dina berbagai perkara. Nah, ku kaula bakal dijawab madum tu fi maqami hadza. Akhbartukum madum tu fi maqami hadza. Kula bakal nyaritakeun ka anjeun selama kula aya di dieu. Didinya langsung aya sahabat anu anangtung jelema baduy, nangtung nanya ka Kangjeng Nabi. Cek eta jelema, "Man Nabi ya Rasulullah?" Sahabat abdi ya Rasul, coba lamun benar-benar Tuhan Rasul. Abuka Hudzafah, bapa maneh Hudzafah. Ya bener cenah Muhammad. Teu nyahueun ge ka bapa aing tapi nyaho. Aya deui nu saurang nanya, "Ya Rasulullah. Rasulullah, ayeuna di mana makani? Tempat abdi engke di mana?" Kangjeng Nabi, neraka maneh mah." Langsung tungkul. Jadi kos karari cenah nanya urang. Nu nanya deui, "Di mana tempat bapak abdi nu geus maot?" Cek Kangjeng Nabi, "Bapa maneh di kuburna di anu, kemudian kuari keur disiksa, engke jaga bakal ka neraka." Kideug kabeh. Mantak Sayyidina Umar langsung menangtung. "Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula." Lantaran ieu ditanya naon bae ngajawab, ditanya naon bae nyaeun. Karena hal-hal anu gaib bae nyaeun. Waduh lain luar biasa cek Sayyidina Umar. "Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula." Sayyidina Umar cek Kangjeng Nabi, "Ijlis ya Umar, ijlis Umar." Sayyidina Umar geus teu katahan ku cinta-cinta ka Kangjeng Nabi. Ditanya naon bae kos itu. Jawab Kangjeng Nabi. Pelebah pas Kangjeng Nabi khutbah diteruskan cek Kangjeng Nabi, "Innallaha farrada alaikumul hajja fahujju." Saenyana Gusti Allah geus mardukeun ka aranjeun kabeh mun haji. Heuh, gara marungga haji maraneh kabeh. Aya nu nangtung sahabat, "Aku amin ya Rasulullah." "Apakah tiap tahun ya Rasulullah?" Kangjeng Nabi teu jawab. "Aku amin ya Rasulullah." Kangjeng Nabi teu jawab. Sakali deui "Aku amin ya Rasulullah." "Apakah ulah tahun?" Cicing Kangjeng Rasul. Cek Kangjeng Rasul lamun kukula dijawab niscaya ieu munggah haji kudu unggal tahun. Andai kata unggal tahun dipardukeunana atuh moal mampu maneh komo di Indonesia mah daftar ku ari 6 tahun ka hareup karek berangkat. Daftar ku ari 7 tahun karek berangkat sedengkeun dituntut kudu unggal tahun. Bahaya. Kata Kangjeng Nabi langsung teu jawab. Turunlah ayat, "Ya ayyuhalladzina amanu wahai jelema nu ariman la tasalu an asya ulah sok naranya maneh tina berbagai perkara nu lamun dilahirkeun dijelaskeun ka aranjeun kabeh bakal ngamurengkeun tasukum ngagorengkeun ka anjeun ngabahayakeun ka anjeun lantaran jawaban-jawabanana loba nu katengenahkeun." Kuari bae ge nanya ka kiai kumaha eta teh ngeuridit teh meunang apa henteu? Henteu. Ngerenyet. Sakitu ngeunah-ngeunahna ngeuridit. Sakitu nikmatna. Aya deui nu nanya kiai kumaha urang lamun nenden duit di bank didepositokeun kurang dicokotan bae bungana haram apa halal? Haram, neraka teh. Balik we ka ieu mah. Kiai kejem amat. Padahal mah kumaha kurang hebatna kumaha kurang ngeunahna sistem kos kitu teh. Urang teh pandenden duit tajuk urang anakan pan eta teh dipake usaha ku batur teh. Naon bedana jeung mudharabah naon bedana cek jana teh jeung musyarakah kok pake jeung haram sagala rupa mun dibejakeun tasuku bakalna ngelemet bae di tukang ngomongkeun kiai teu eureun-eureun kiai we dituturkeun tah mah ngaharamkeun kredit ngaharamkeun bunga bank sagala ngaharamkeun kapiting sagala ngaharamkeun alah ulah. Pan tadi nanya geus dijawab kos kitu kuari teh apa ieu teh keur naranya pas alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun nanya ngananyana berjamaah diuk ngaji berarti keur nanya ka kiai ngajelaskeun hukumna cak kiai teh haram teh kredit balik we ka imah kiai si kos kitu jasanya era naing mah kuari teh pan di dunia kuari keur usum ngeurit ku diharam-haramkeun ku kiai lah teu kiai ortodok mah kos kitu. Ya sudah ngaji deui ka ditu. Ieu sanu nitahan atuh. Sanu nitahan sia-sia nu datang ka dieu aing nitahan tan teu janten aing mah. Ulah sia mah. Aing masih kene beuki kana kos kitu balos jeung Kiai Golkar bae ngajina ka ditu. Jeung Kiai Golkar jeung bupati jeung camat ngajina kos kitu. Sarombongan neraka teh mah. Moal kebel ieu moal.
moal paling guru ya 50 tahun lah 50 tahun akhirat cek camat teh waduh sombong amat sekali-sekali lah kadang lo baca camat nu ngaji kan pasar kemis sok ngaji sekali-kali jadi lian bayang anak kata kol mal ngaji aing lo kege pindah sia teh ngaji ge aing teu berat ku sia hiji berat ku sasaha daek sia nuturkeun aing Quran ulah ka aing ka Quran teu kudu sasalaman jeung aing diuk mawa sate balik teu kudu jeung kiaina mah dikeunan ka tukang sate duitna ku sia geus mun hayang bener mantak loba ku ari camat nu ngareje nyumput embung ka nyahoan ai bener mah hayang ieu nya ge jero hatena mah nuranina mah bener hayang ngan embung ka nyahoan aing pan aing mah camat cek cenah teh embung loba anu kuari make kumis palsu aya emang aing teh nyaho aing wajar teh nyaho asana balik dibuka kumis palsu na kunya jahat teh leutik nama aing kudu ngaji ka mana jak nya ieu malah asalnya hobae cenah heula kajen datang gadinya ge asalnya hobae heulanan asalnya hobae saanu nyaho eta taufik teh ku Gusti Allah dipengkolkeun geus nyaho mah pake tah urusan ka ditu mah urusan Gusti Allah urusan Gusti Allah nu penting mah ngaji nanyakeun ngaranna tah sageus dibejakeun aya nu narima aya nu henteu nu hese ge sadar hukum teh hese jasa sadar hukum hese jasa MKT teu sadar hukum eta keur carita demokrasi digulak nu eleh jadi menang nu menang nu bener jadi salah nu salah jadi bener ieu lah demokrasi. Atuh cacak-cacak Quran ya kos kitu, cacak-cacak Quran ya kos kitu nu mentak. Engke di akhir zaman bakal terjadi cek Kangjeng Nabi iza nazalat nazilatun. Di mana terjadi hiji masalah di hiji negara. Baik eta masalah gempa, tsunami, balai atau nu terjadi di sekitar negara eta mungkin gejolak politik, mungkin gejolak perekonomian, mungkin gejolak perbudayaan. Idza nazalat nazilatun jama'al amir al ulama, bakalna raja, bakalna gubernur, bakalna bupati ngumpulkeun para ulama. Musyawarah pemerintah amir umaro jeung para ulama saenggeus tadi musyawarahkeun idza tafaku bihi di mana mupakat ulama jeung eta amir an fadahu diluluskeun bagus model kos kitu wa idza talabu bihi di mana ta'akur jeung kahayang amir di mana ta'akur nafadahu iceun ulah dipake teh mah paham kos kitu mah terjadi bakal di akhir zaman kos kitu jakuan cek ulama ulah dibejakeun ka sasaya mah heurang pada urangna bae heulana asalnya hobae heulana. Balikan deui idza nazalat nazilatun di mana terjadi sesuatu di hiji negara jama'al amir al ulama amir bakal ngumpulkeun ulama heuy dek pilpres datangan ulama panggil ulama heuy dek pilgub datangan ulama panggil ulama heuy dek pilkada datangan ulama panggil ulama heuy dek naon deui hiji deui pildes leutik pildes mah panggil bila perlu dijieun wadah 3 tahun sebelum dilaksanakan geus dijieun wadah para ulama diorganisasikeun panggil deui fa idza tafaku bihi di mana akur kahayang ulama jeung eta amir an qadahu dihayukeun an fadahu dihayukeun dibaguskeun didukung disumbang dan lain sebagainya. Wah, dimuyah mayeh duit teh. Tapi wa idza ikhtalafu bihi di mana ulama teh akur jeung amir teh. Nah ieu mah dipiceun, napadahu dipiceun ku eta amir. Ulah dipake ya ikos kitu. Bakal terjadilah di akhir ieu teh nanya ngaranna amir teh nanya ka ulama. Ketika ulama ngajawab akur jeung kahayangna lulus. Ketika teu akur jawabanana jeung kahayangnyana iceun iyalah nu mantak la tasalu an asya wahai kaum mukminin ulah naranya maraneh kabeh kana berbagai perkara nu lamun teh mah dibejakeun eta perkara bakal muringis bakal embung bakal ngagorengkeun
lantaran teu akur jeung kahayang na cek Kangjeng Nabi neraka murangkan cek Kangjeng Nabi bahaya murangkan cek Kangjeng Nabi anu murangkan nah ieu engke terjadi di akhir zaman raja nanya ka ulama ngajawab akur bagus tak akur teu bagus jadi berarti nanya teh lain hayang jawaban sesuai jeung Al-Qur'an tapi hayang neruskeun ka hayang pamarentah ke di akhir zaman engke kos kitu kuari bencan engke di akhir zaman kos kitu kuari mah di akhir zaman teh kos kitu kuari mah sia tah nu ngajawab lain aing besi pajar aing kos karari itu datang ulama dijieun wadah kebutuhanana terus ditolelir ya Allah ya Rabbi kuhina ulama jualan keulamaan hanya untuk sebuah seseorang hanya untuk sebuah keagungan hanya untuk sebuah mobil hanya untuk sebuah sekupi ya Allah ya Rabbi tailah pelecehan agama kiai nu kos kitu pelecehan agama ngaran pembunuhan terhadap agama teh kos kitu pembunuhan terhadap agama teh emang kumaha dibunuh mah Al-Qur'an moal bisaeun dibuatlah pendidikan formal sekolah kesian di dinya teh aya agamaan didukung ku bangsa Indonesia SD teh aya agamaan baheula mah asal Jumaah bae aya agamaan Senin woi hormat cangsa merah putih baheula mah jakos kitu Jumat Kemis aya teh aya agamaan sanggeus Kemis henteu Jumat doang sanggeus Jumat ge geus henteu doang teu bahasa Arab baheula mah aya di SD kuari geus teu aya berarti dibunuh teh agama teh kuari diwajibkeun bahasa Inggris encan lahir geus kudu nyebut yes encan lahir kuari budak laletik geus I love you miss I have to say orok geus bisa I love you urang mah baheula geus gede ge geus kumisan nyebut I love you teh hese baheula kecuali kakak bogo I love you tuh masalah sama tuh tak iya dibunuh melalui sekolahan berarti dibunuh Islam dia kuarima itu lantaran di sekolah formal geus urang yeun pondok pesantren yo yeun pondok pesantren modern 50-50 50% agama 50% gitu umum ya Inggris aya Arab aya teliti aya beberapa pondok pesantren bahkan bukan beberapa mayoritas geus eueuh agamaan kuari sabara pondok pesantren nu geus henteu ngagunakeun kitab sama sekali berarti dibunuh melalui pondok pesantren modern geus teu percaya agama lempang tinggal pondok pesantren salafiyah ieu kuari kiaina dibunuh ku Supermi anggeus-anggeussan tailah pembunuhan tinggal Amerika bae neulekeun di luhur kapal bagaus good aduh bagus tinggal sababaraha deui pembunuhan terhadap agama teh kos kitu coba kuari set nyeun gereja dicoba reaksi masyarakat teh lantaran gubernur nangis tanda tangan gereja teh geus didukung lantaran partena dibeli geus aya perjanjian tadi coba reaksi masyarakat kumaha geus deuk berlindung ka mana masyarakat berlindung ka gubernur pugu gubernur lagi geus tanda tangan berlindung ka MK pan ieu MK na ge geus dibeli tah geus dibeli deuk berlindung ka mana kuari deuk berlindung ka mana kuari ketika aya semacam eta paling ge urang teh akan menggunakan lain kekerasan tapi semacam demo deuk ka mana coba hayu demo teh kan capek ka DPR kan geus dibeli kamari geus jual beli otak pasang tah otak pasang tah otak kudara ria pasang hayu deuk berlindung ka mana sok beura set mulai datang tokoh masyarakat ke kiai aduh kumaha ya pembangunan gereja pancak tadi ge ulah dipilih atuh kuari pananya deui ai di bejaan memehna pan sia teu ngarti cukup ku 20.000 pan kiai na ge kan ngadukung ketika aya kos kitu hayu urang musyawarah di hareupan embung kudu kiai bae nu dihareup ketika kiai berangkat tah deuk berlindung ka mana camat geus dibeli bupati geus dibeli gubernur emang nyana anu ngahayukeun
urang lumpat atau ayeuna maka kejaksaan jaksa mana nu bisa dipercaya maka pengacara mana nu bisa dipercaya urang KM mana aja MKG jual beli MD jual beli kamari teh lillahi ta'ala Allahu Akbar jual beli ka presiden atupan presiden macak jadi teh pan aing mah atuh presiden kos kitu mah kumaha rakyat bae balik deui pan ka rakyat lamun rakyat teu satuju aing tanda tangan cek presiden mun rakyat satuju aing tanda tangan kesetujuan sok olah dihandap berangkat deui ka camatna diganti nu keur ieu dedek diusir diganti ku ari bangun boga kekuatan pan camat sakabupaten saprovinsi geus dibeli dek camat mana nu boga albab dek bupati mana nu boga albab kaditu ieu bakal dipergunakeun selama 5 tahun masa jabatan atut ya bakal kos gitu ulah gandeng-gandeng mah pada urangna bae engke bejaan deui di ditu kitu deuk kumaha tah sia teh otak teh dipasang tah kos kitu naudzubillah min zalik anya supermi coba ayo sia sekupi naon deui yelah latas alu geus dijelaskeun ku Gusti Allah ulah sok naranya maraneh kabeh tina berbagai perkara nu lamun perkara eta dijelaskeun bakal merengket lantaran penuh kemaslahatan tapi nu jelas bakalna nararanya bae ke di akhir sanggeusna nararanya tapi teu dipake wa intas aluanha lamun maneh naranya ti berbagai perkara hina yunazzalul Quran waktuna diturunkeun Al-Quran di masa Kangjeng Nabi masa Kangjeng Nabi mah nanya naon bae ge pan Kangjeng Nabi na langsung diturunan wahyu tubdalakum ngeunaheun teh mah di masa Kangjeng Nabi mah na ieu keur carita bahwa di zaman Kangjeng Nabi mah silahkeun bertanya lantaran engke jawabanna langsung wahyu ti Gusti Allah tapi setelah Kangjeng Nabi geus ulah loba tatanya kecuali perkara nu waki mun geus terjadi nanya nu encan terjadi mah ulah waka ditanya-tanyakeun heulanan aji bae heulanan mun di pondok ngaji heulanan mun di nagara raji heulanan nu nyahona nu ngararaji we hungkul kekeus terjadi aya hiji perkara kakarak dimusyawarahkeun mestina kitu teu meunang waka dijawab lantaran murengked engke kabelah dituna kitulah fala tasalu anna qadafallahu anha Allah geus ngahampura tina pertanyaan anjeun anu geus makeun bae pala taudulah balik deui wallahu ghafurun halim Gusti Allah maha ghafur maha halim ye ku Gusti Allah dibere sinonim qad sa'alaha qaumum min qablikum nyata naranya ka para nabi kaum memeh aranjeun kabeh aju disubadanan ku nabina tapi setelah disubadanan summa asbahu biha kafirin umat Kangjeng Nabi Musa naranya ka Kangjeng Nabi Musa umat Kangjeng Nabi Isa naranya ka Kangjeng Nabi Isa umat Kangjeng Nabi Soleh naranya ka Kangjeng Nabi Soleh di zaman Kangjeng Nabi Soleh naranya tentang onta ku Kangjeng Nabi Soleh dibejakeun onta di mana aya eta teh ulah di harubiru ulah dirusak tapi ternyata paakoruha dipencit pan eta nanya ongko dibejakeun ongko ku Kangjeng Nabi Soleh dirusak ongko coba ayo coba ketika nanya ka Kangjeng Nabi Isa tentang Maidah ku Kangjeng Nabi Isa dibuktikan tapi pan begitu dibuktikan endahan kalalapir umat Kangjeng Nabi Isa bahkan Kangjeng Nabi Isa nagedek dibunuh naranya ka Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi Musa mah dipentana teh lain lalagaan hayang leuleuh pangeran jahrotan hayang kadeuleuh ku mata ku Kangjeng Nabi Isa diparepeh disapih melalui sifat-sifat yang melalui asma-asma Allah tapi tetap baik kahartieun ama begitu dibejakeun kafir umat-umat nu baheula naranya ka nabina begitu dibejakeun ujungna kafir umat nu baheula naranya umat Kangjeng Nabi Musa umat Kangjeng Nabi Soleh umat Kangjeng Nabi Isa termasuk umat urang umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naros ka Kangjeng Nabi tapi ketika teu akur jeung hatena kalalapir ta ieu contoh bahwa lain di umat anjeun bae Muhammad umat nu baraheula naranya tapi setelah dibejakeun summa asbahu biha kafirin ujung-ujungna maranehanana teu percaya kalalafir tah ieu teh bakal dilanjut
ku umat Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi dipundhut ku Gusti Karofiqil A'la, kemudian dilanjut ku para sahabat, di sahabat dilanjut ku para tabiin, masa sahabat jeung masa tabiin, masa atba tabiin geus selesai runtuh geus. Setelah keruntuhan kitu Turki belum bangkit deui kuari, encan bangkit deui. Islam teh encan bangkit deui, kejamna luar biasa kafir Yahudi. Baheula mah baheula anu diserang teh hanya politikna, hanya budayana, hanya perekonomianna, kuari mah jeung jasad-jasadna, jeung jelema-jelemana. Lantaran endek bangkit kamari ieu di bawah naungan Osama bin Laden, di jerona aya Saddam Hussein, di jerona aya Muammar Gaddafi, di jerona aya Gus Dur. Nah eta teh endek ngabangkitkeun semangat Islam mun hayang nyaho mah terciumlah oleh Yahudi. Baheula nu dibunuh teh hanya politikna kuari jeung jelema-jelemana. Irak tanpa pamrih dengan alasan biologis.